Anjir euy. Boga lagu ayeuna mah. Oh, jelas atuh Kang. Halus euy. Aya kamajuan. Hah? Aya kamajuan. Aya sakitu mah nya? Iya. Aduh. Sakitu-kituna. Sakitu-kituna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, Kang. Cep Angga. Bulan Episode katilu. ayeuna. Alhamdulillah. Tri Jag-jagnya euy Jag. ieu mah. Urang minggu kamari ketempuhan. Aduh. Ayeuna mah komplit ya. Komplit, Aya tukang suling. Aya Tukang kacapi. Aya Juru kawi. Aya juru kawi. Aya tukang kenang. Ya. Ada juru kawi euy. Nah, Bisa nyebut juru kiih. wis. Alas ya. Tukang kenang. Salah. Aduh, bingung pisan ya. Biasa patepang deui dina Karugrugan madu, nya karagragan. menjan putih. Heeh. Oh, eta. Kades teh dalang kudunya ho, paribasa kitu teh. Bapak dalang? Kan? Dalang. Oh. Sok sanajan minang dihiras ge. Aing nu dihiras mah. Aduh. Ya, pemirsa semuanya masih di siarkan langsung dari Kopi Si Lokalem. Iya. Dari Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Tasikmalaya. Ya. Malam ini Gimana, Kang? saya berbahagia sekali karena kedatangan senior-senior tentunya Ya. yang ada di lingkaran kesenian mungkin ya, Ya, yang betul. ada di Tasikmalaya. Siapakah? Tah samana ieu geus aya payung geulis euy. Tasik pisan. Tasik pisan, emang tasik banget. Soalnya minggu isuk mah teh eueuh. Ngan penting enak hungkul. Episode ge mah moal aya. Ya, mau aya episode isuk mah. Saya kedatangan seorang maestro pelukis payung gelis. Oh, pelukis, Kang. Ya, pelukis saja nanti. Ada mah payung gelis ongkoh. Tapi dari di Tasik mah malih di Jawa Barat anjeunna mah tos moal dipikabireuk deui. Ya, moal Ya. tiada lain dan tiada bukan. Tidak lain dan tidak bukan. Anu kadua sim kuring teh ayeuna teh kasumpingan. Tah ieu euy. Tah naon, Kang? Ieu tukang usik ya. Tukang usik. Tukang usik jawara ieu mah. Silat. Naon ieu? Iya nu ngalahirkeun bibit-bibit teh ya. Aya Mang Andi. Mang Andi. Mang Andi Rahayu. Oh, anu padepokan teh. Eta euy. Pokona mah naon sia eta? Sut. Nah, Ya. Pokoknya nanti kita akan ngobrol di sini dengan dua seniman ya. seniman, Kang. Yang Betul. satu di seniman rupa dan Seni juga rupa. kerajinan tangan, yang dua di kesenian gerak. Kesenian. Kesenian usik. Kesenian usik. Jadi urang kudu reueus. Jelas. Di bangsa urang mah kesenian teh ngeusi. Ya, betul. Jadi nu disebut ngeusi teh aya nilai teh bahasa Sundana mah aya ajen gitu nya. Aya penten. Aya ajen anu diselapkeun, aya ajen anu aya kene kapal euy. Rada geserkeun seutik. Urang teh teu bisa tarik ieu mah ngomong teh pentingna mah. Lalaunan Kang. Rada ngeresek. Ulah ngaluarkeun gordes keur kieu. Ya. Walaupun kita kepentingan ya. Jelas. Asa unggal minggu kepentingan. Asa leuwih penting ya mah di mata nu kamari. Aduh, kela euy urang ehang nanya heula juru kawi. Tah, sok. Can kenalan urang karek panggih atuh. Sok kenalan lah. Aduh, saha nami teh Neng? Neng Dini. Aduh. Dini cenah. Aduh. Dini naon? Neng Dini Aulia. Dini Aulia. Neng dicanak saha ka dieu teh? Kumaha? Dicanak usaha ka dieu teh? Kumang Cacang. Tadi menyebut Wa Cacang. Oh. Ulah kitu euy. Kitu-kitu ge Pirgon. Pirgon Tasik mana si Inara euy? Oh aya tuh. Aya si Inara. Jadi Pirgon jeung Inara dikontrak ku urang. Nyetel eta teh. Satahuneun di dieu. Sapaket. Jadi urang kudu reueus ge. Neng Dini masih sekolah? Masih Kelas sabaraha? kelas 12. Kelas 12 teh kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Ya satu acan ke narasumber ya. Ya. Ya rada menarik soalnya ya ge naon istilah nama multi talent. Mohon Kang, Ya. multi talenta. Alhamdulillahirobbilalamin. Multi talent. Neng, kan pas nyanyi di mana wae, Neng? Alhamdulillah tahun 2022 Abi lebet ka Koplo Superstar Antep. 2024 Abi di Kestar SCTP yang di balik SCTP. kota. Mohon. Ya.
tos alhamdulillah. 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 Aing ge. Potensi. Potensi teh teh. Tak kitu ngomong sih teh. Ayo we jempling. Lain iya ya sadar di tukang Da ku aing teh dibayar. Ayami Eta telepon. Eta jeung sabilulungan di naon Sabulungan di telepon teh. Alah. da diantep kuno boga Ari kawit di mana, Neng? Kumaha? Kawit di paling mana? Di bedahan. Bebedahan teh lebatna teh Purbaratu. Paling Kota mana? Tasik gitu ya. Kota Tasik. Tasik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tangke mah kan geus moal lieur deui dengan sinden teh Ya. teh. Heeh. Moal make nu eta wae. Mau makan eta wae. Moal make nu eta wae. Alah, aya nu ngora. Emot we malam Lan? Aya nu ngora. aya nu ngora aya nama. Ya. Nah, seta. Aya nu ngora. Cep angga. Kulan? Urang langsung wae lah nya. Cik, Sauran cik, ieu dua narasumber urang aya Kang Eri sareng Mang Andi keprok heula atuh. Mangga kapayun ah. Baik dia Kang. Waalaikumsalam. Geus atuh we ulah heula teuing teh. Nah, segitu we. Ih, menit tengenaheun sia eureun teh. Nah, kudu digoongkeun naon Ya, ge. jelas. Alah, mangga ieu mikna. Aduh, kopina euy. Kang Cacang punten kopina canak we ka dieu. Ya. Cepengan duanana mangga hiji awang. Cek. Tekedah cepengan we lah. Tah ieu resep euy narasumber teh. Nah, ieu mah kalem. Jadi Kang Andi bilih ruas dari acara abi mah kieu sabulang bentor bari jeung sakapeung Makassarnya urang teh. Oh, bohong. Ya, da urang mah ngarumasakeun makhluk kasar. Lain makhluk halus. Alah. Ya, kira urang rek bertanya kabar heula. Oh nya sok mangga mangga. Sakumaha ilaharna pan talk show sejen ge kitu lin. Jelas. Bertanya kabar. Kang Andi sehat? Alhamdulillah. Aduh, salsa ikolot mah Kang. Kang Eri kumaha? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Regreg euy Tasik teh aya keneh kolot urang teh. Nya regreg alhamdulillah. Paling Aya pembuntangan. Tapi paling itu kolot mah. Oh, mana Lah, ngora keneh. Ari ieu teh heuleut sabaraha gitu. Teh ingat tuh. Jabat kolot bakal paling itu gitu. Ya. Aduh, euy. Tah, abi ka Kang Andi heula lah. Kumaha ayeuna kesibukan sade dinten? Kesibukannya gitu be. Ngahuyung kitunya. Masih Alhamdulillah masih naonnya karena aktivitasna sebagai pagawe. Nah, Jadi ya gitu we ke kantor, mulang, ke saung, ngasuh barudak kitunya. ngasuh barudak, budak batur, nah ngasuh Ya. barudak, gitu be lah. Matak urang mah kacipta euy, pan ari padepokan silat maloba geuninnya. Heeh. Siswana teh aing mah kabayang lamun eta budakna kabeh, budak asli. Kumaha prosesna Ya. anjing. Aduh, aing mah kabayang. Ayeuna di ieu kan urang mah apana teh SPS. Heeh. Sedengkeun urang SPS teh naon tiba heula? Naon eta teh SPS teh? Kang Andi. SPS teh singkatan Kang Cepi. Nah, naon? Nya atos? singkatan naon? Jika SD sekolah dasar, Oh, SMP ya. sekolah menambah pertama, Ya. gitu. SPS teh singkatan. Nya singkatan tina Singkatan naon naon? teh? Jika SMA sekolah menengah atas, Nya, apaan aya SPS? singkatan SPS. Nya singkatan. Wah, euy. Ya, enggak kudu surti ieu teh bodor lila. Heeh, rojong, euy rojong. Urang ge nyaho sebenarnya. Karena rojong Kang sih ieu mah. Jadi samemeh kabawa burung, mending burung teh lah gitu tah. Bener. Skeloti heula ieu bener. Ya. Jadi kieu Kang Cepi, Cik. alhamdulillah bangetnya. Ari disebut ahli mah sanes. Disebut bisa dan teu boro-boro pinter, teu bodo-bodo acan cek bari basana. Terus. Ngan hiji kabeung berat keamanatan kuno janten sepuh Mohon. yen ulah ditinggalkeun hiji tradisi anu memang jadi jati diri orang sorangan. Terus. Nya pun buyut dugikeun ka simkuring ayeuna alhamdulillah kapungkur kantos panginten ulin usik ka mana karep anu alhamdulillah ngawujudkeun ngagaduhan hiji padepokan. Padepokan anu disingkat nama SPS aya nama
panjang nama perguruan pencak silat Daya Gerak karena daya gerak Sinar Pusaka Sukapura. Oh. Silat pusaka Sinar Pusaka Sukapura. Sukapura. SPS. Eta SPS teh euy kapangi ya nama. Kamari mana neangan Kang? Neneangan kamari teh urang rek nyieun poster da bingung atuh. Naon cai teh ieu? Tapi sanes rencangan anak esteler sanes. Oh nya tapi si eta. Sanes anggot sareng es krim mah. Teu aya pakuat pakait sanes. Kala satu acan kana SPS na ye pami Kang Andi we heula ye mah eta teh naha teureuh kitunya Terjun di naon Oh, benten Tereuh sanes reuneuh berarti. Tereuh. naha teureuh ti kapungkurna Rama Aki Buyut mangrupi jawara silat gitu tanapi kan ari dina pawayangan mah geuning dina dalang aya turunan. aya turunan tuturunan. Katurunan. tah ieu lebetna ka nu mana ieu lamun dina silat Abdi teh nyatereuh Kang. Margi anu ngagaduhan teh bau. mohon bau Ti bau ka buyut. kabuyut Ti buyut ka aki. Ka aki. Ti aki ka pun bapak. oh Ayeuna ka abdi. Bener berarti turunan. eta teh anu kapaluruhnya Uhun. tah can deui nu Teu kaluhurna acan nu di kaluhurna anu kapaluruh. ya berarti lamun dina dalang mah ieu teh katurunan Katurunan. ya. Jadi aya genetik aya darah sok atuh goongkeun heula sia teh nah bae anggap ngawayang we Ya. Kang. Ya inggih. Kumaha Abdi jadi rada teu enak euy. Naon Kang? Kena di ditu aya nu ngora akang ngalip malikna ka ditu wae. Kena di ditu aya aki-aki da embung malik ka dia tuh. Malikna teh ka nu ngora. ulah kitu Kang Andi aya pamajikan di hati. Aduh aing balik ieu ripuh Karasa. karasa puting ge euy ya dari tongongan aing balik teh Aduh. coba beres ngawayang ieu laleuleuh geuning ngeunaan Patongong-tongong. patongong-tongong karena biasa nama pemajikan nongongan na langit Aduh, ilaing dong. urang nongongan kasur Nongongan di panas. ya alah tah lalakona tiasa eta teh si SPS eta teh tos aya ti kapungkur atanapi eta mah Kang Andi nu ngadamel gitu Kapungkur teh buyut abdi teh ngalalana teh tebihnya malihan upami ditaros sumber keilmuanna ti mana. terus Janten cerita sampai berdirinya SPS karena bau abdi buyut Asmadi itu jawara pangintennya. Terus. Tah Gaduh Putra Abah Askan. Tah Abah Askan teh di piwara ngalalana jig neangan usik nya ngaprak lembur sabadesa lah wih ka bumi dites ku apana dites mana can mumpuni balik deui eta kintenna tahun sabaraha tah satu acan 1818 alah euy Wah, atuh zaman company nya leres zaman company berarti geus sabar. tah terus ngalalana singkat carita hiji waktu karena Abah tuh setiap ameng guguru kemana wae dites uih ka bumi dites ku Ramana hasilna teh gitu ohon upami teu acan ngelehkeun Ramana pi urang Gitu, kaluar deui tah dugikeun ka hiji waktos anjeunna uih ka bumi anjeun can masagi ku bau di piwarang angkat deui ka kulon cakulon duka ka mana akhirna antukna Abah dugi ka Cianjur di Mama Kiai Haji Obing Ibrahim. punten dugi kaina jeneng keneh anjeunna teh Teu aya. terus aya Teu aya. Tah uih ti Cianjur anjeunna wangsul ngadek deui sareng Ramana tidinya geus meujeuhna sok muka sorangan dugikeun kah lungsur lah Padepokan Sinar Pusaka Sukapura. Itu teh sekitar tahun 1818. jadi eta teh henteu gampil pangintennya berarti nya tina perjalanan nu namanya nya tina Leres. dongeng nu namanya teu gampil ngadamel padepokan teh Oh henteu. Perjalanan itu. Aya sababaraha saksi hidup anu masih keneh anjeunna anu saperjuangan sareng anjeunna Leres. di Bandung, di Ciamis masih aya. Janten perjuangan anjeunna mah anjeunna angkat ka Cianjur sejak milari ilmu teh teu dibakalan. mohon Janten anjeunna calik di pondok di Mama Kiai Haji Obing teh anjeunna teu mayar. mohon Ngan saukur hidmat teh kanu jadi guru mayar ku tanaga. oh Tah nya panginten dugi ka
kuru cileuh kentel peujit teh sanes Ya, ya, bobohongan ya, ya. bakat ku hayang Leres, ilmu leres, gitu. leres. Tah dugikeun ka ayeuna alhamdulillah mudah-mudahan barokah manfaat ilmuna dugikeun ka ayeuna masih keneh dilestarikeun ku para keluarga apa intinya ku para nonoman anu masih keneh resep sok sanajan bari jeung seunggah jeung eungapna. Tah anu jadi kaeungap naon? Keun we boleh kerkeun di dieu Boleh mah. kerkeun, tah. Bebas. Jadi kumahanya Kang Cepi di zaman kiwari di generasi Z mungkinnya. Gen Jadi Z, Kang. anu ngaranna seni tradisi teh seuseut keur ditarima. Ya. Karakter eta mah nya. Seuseut keur ditarima. Entah itu memang kesalahan saha abdi teu bisa menjustifikasi bahwa ieu masalah pamerentah. Ieu masalah ieu abdi teu bisa. Anu puguh kunaon seni tradisi seuseut ditarima ku generasi Z anu memang sangat kental dengan modernisasi. Salah sarerea atuh. Hiji salah kolot teu ngawanohkeun. Saeutik gedena jati diri manehanana dileungitkeun. Contoh leutik ayeuna mah boga budak pasti neng tos tuang henteu ayeuna mah kamu udah makan belum? Punten bukan anti nasionalis tapi minimal kecelakna bahasa indung teh dimimitian tinu jadi indung. Leres. Makana susah untuk mengembangkan lebih pesat tentang budaya tradisional khususnya silat. Kadang persepsi orang di saat berbicara masalah pencak silat tradisional itu puntennya wah mistik. Diidentikeun keneh kadinya gitu. Nah, gitu. Akhirnya berjalan dengan waktu abdi mengemas. Jadi kumaha sih carana anu ngaranna pencak silat tradisional bisa miindung ka waktu mi bapak ka zaman. Jadi mun baheula dagang bala-bala teh dina nyiru ditutupan ku plastik disuhun. Terus Ngaranna anger bala-bala. Lamun didagangkeun ayeuna jalma moal daekeun meuli. Akhirna hayang payu goreng pisang bala-bala goreng kentang anu tadina ngan saukur 500 perak dibawa ka Siloka dengan tampilan yang luar biasa akhirna payu jadi 50.000 hargana ge. Jadi 50.000 tapi ngeunah jeung keren. Padahal sarua eta keneh gitulah. Jadi eungapna nya kontemporer teh bala. Kumaha carana urang sangkan ngasupkeun ieu seni tradisi khususna silat ka generasi Z. Akhirnya didinya abi bermotivasi ka memang anu seniman-seniman senior terus abdi berinspirasi kumaha sih sangkan bisa. Akhirnya dikemas lah. Dikemas ku zaman kiwari kolaborasi jeung teater, jeung sastra, jeung sajak, jeung sagala rupa. Tah akhirnya dengan genre baru sok sanajan cek paribasa cek batur mah sia geus kaluar tina ageman. Tapi keur abdi mangpaatna arek tuluy nyanyekel ageman atawa rek leungit karindes zaman. Anu pada akhirnya abdi mengemaslah pencak silat seni tradisi jeung naon kahayang barudak ayeuna. Eta teh kan dina wayang mah aya tetekon geuning nya. Aturan. Tapi dina silat cik eta teh aya henteu gitu. Sami. Aya. Sami. Teu seueur padepokan silat anu abdi mah moal ngarobah jurus, abdi mah moal ngarobah usik da ceuk abahna kieu. Oh, eta. Jadi dina gerak silat mah euy. Pan ari dina wayang mah geuning dina wanda wayang golekna gitunya, dina cet atau napi dina tampilan. Nya atau napi dina gending-gendingna nya. Kudu teh kitu we gitu. Tah eta teh kan dina wayang mah ayeuna tos mulai di nyamotekar gitu lah nya. Di ropea deui. Dina silat oge kitu pangintennya sami. Buhan euy. Mikna pareng. Cik. Anu ieu. Tah. Aya nya. Aduh. Ageung eta mah. Ageung loh ya mah. Coba eta Kang kadekeun Kang itu. Anu atos. Oh, eta tah. Cik punten. Urang uihkeun. Wuhan. Sami Kang Cepi abdi ge kawitna mah sapertos kitu. Bahwa oh ieu mah ulah. Karena cek lot teu meunang. Karena
punten dina tradisi itu sangat kental. Lamun cekolot pamali pasti mau ngarungkan. Ya, leres. Tapi ku zaman kiwari geus teu usum pamali. Mungkin diganti ku cemali, ku bumali, ku nengmali. Benar. Barudak ayeuna itu seperti itu. Ya, karena kieu pamali itu sebetulnya memang kalau naonnya karena kieu urang mah percaya bahwa setiap karya itu mewakili zaman. Leres Kang Andi? Mewakili zaman. Nah, henteu memungkinkannya bukan berarti anu misalkeun 1440-an disebut pamali Ya. dina 2025 eta teh pamali teh berlaku keneh. Da karena memang zamanna geus beda, kebutuhan anu ngeusian zamanna ge geus robah gitu. Matak pamali mah henteu satuluyna bisa disebut pamali, Tapi aya jangka waktu eta nu dimaksudnya eta kumaha jelemana, kumaha cara berpikir manusia secara keseluruhan gitu maksudnya. Kanti Ya. teh maneh tuh. bisa mah geus pasti moal ka harti. Tah, Kang Andi urang lajengkeun ya. Janten Kang Andi mah SPS gitunya milih aya dina jalan Kamotekaran paripaosna. Mohon. Tiasa disebat gitu pangintennya. Hartosna tiasa naonnya ngarobih, pami disebat ngarobih teh mah ngarobih pangintennya. Atanapi ngaropean nampihan gitunya. Tah diantawisna anu kapungkurna misalkeuna kapungkur mah kieu ayeuna dirobih janten kieu dina naon wae eta, dina perkawis naon wae. Karena ya abdi masih tetap konsisten mempertahankan bahwa padepokan abdi itu kental dengan seni budaya. Beres. Seni nak itulahnya, pencak silat seni gitunya. gitu. Ya. Nah, akhirnya abdi ngaropea teh ceritana berkolaborasi lah. Beres. Mencek gaya nama. Tahun 2000 satos Covid 2002 abdi ngaropea ngadamel kolaborasi antawis silat, payung, sastra, sareng jikir. Silat, payung, sastra, jikir. Leres. Kumaha eta teh? Muncullah di dinya tampilan ayeuna mah pencak payung. Pencak payung. Pencak payung. Jadi kunon abi nyandak payung karena payung salah sahiji icon anu memang ditetapkan ku pemerintah bahwa payung teh icon kota Tasik. Leres. Sok sanajan ngan saukur dipangpang. Leres. Nah, gitu. Akhirnya bersimbol bahwa payung teh nu Tasik, sila teh nu urang, dihijikeun dikawinkeun ku abdi. Tah, terus berinovasi deui, payung lain ngan saukur jangiuhan. Leres. Tapi Sabab anu namina silat teu leupas jeung bela diri. Ya. Di saat orang kapepet, boro-boro ning payung panyerot bisa jadi senjata. Ya. Nah, benar. makanya ku abdi didinya berpikir bahwa payung ieu bisa dijadikeun kageulisan, bisa dijadikeun kamonesan, bisa dijadikeun kerajinan, bisa oge dijadikeun senjata keur ngabela diri nu sampurna. Ya. Gitu akhirnya abdi berproses saatos ngiring pelatihan pencak silat seni tradisi di Bandung. Abdi uih ka Tasik ngaropea silat tradisi dihijikeun sareng sastra, sareng teater, sareng jikir. Akhirnya muncullah produk cek gayana malin lain karya atau datapinya Inovasi. kenging lah dugikeun ka ayeuna alhamdulillah diangkeun bahwa Tasik gaduh pencapayung. Tah eta bener. Tahan heula, ngopi heula Kang Andi. Ayeuna abi ngalih da boga nyebutkeun payung. Mohon. Ya, aya Kang Eri Aksa. Tah, saha teh ieu teh? Oh, pahili teh teh. Iya. Lan, Pahili eta caina. Pahili. Tuh. Kang Eri, damangnya ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah Ah. sehat ya. Pokoknya mah kedah sehat lah. Kedah sehat Kang Eri. Amin. Kegiatan ayeuna sadinten naon wae manawi? Kegiatan Biasa ngaraut, ngalukis, gitu ngaraut. Awi. Ya. awi. Ya. Jantan berhubungan teh sareng awi, sareng kain, sareng cat gitunya. Sareng Terlepas kelas. tetebih-tebih didinya pangintennya. Ya. Alhamdulillah. Cik terangkeun heula ya Kang Eri sajarahna payung geulis teh siga kumaha? Kaci campurnya. Teu sawios, Kacinya. bebas. Bahasa Sundana soalnya aya Kang Andi ya, jadi bisi. Sok we bebas. Buku bahasa Sundana cenah itu nya. Keun ada ari bahasa mah bebas nilai sok lah. Kumaha we. Jalmi bebas akang mah. Ya jalmi bebas. Alhamdulillah. Nuhun
Acepnya, Acepnya Mohon, katanya mohon, Acepnya, mohon. Acepi. Mohon. Oh, ya benar. Acep. Jadi Acep ya nama Acep, katanya Acepi. Nuhun alhamdulillah tiasa naon ieu teh nya. Kongres ieu teh. Kongresnya. Ya. Di aos, Ang, di aos. kongres ieu teh. Kongres. Ngawangkong nepi ka beres nya. Sanes teu beres-beres tapi ini ka beres ieu Nepi mah. ka beres ieu mah. Sangkuriang mah teu beres ieu mah. Beres nya. ieu mah. Nya. Alhamdulillah Sang Korea. nuhun oge kanggo ka Siloka nya. Mohon. Tos non tos maparinnya Kang Adinya. Tos maparin kesempatan ya lebih karena edukasinya. Edukasinya pertama kahiji pelestarian budaya nya. Terus. Pelestarian budaya nu mana silat tadi tos wah panjang lebarnya. Ayeuna kana payung nya. Tah, cik. Payung sejarah payung emang abi kurang berkompeten untuk berbicara sejarah, takut salah karena sejarah aduh sejarahnya. Jadi ada yang lebih berkompeten untuk non membicarakan masalah sejarah. Tapi anu sakaterang ya. Sakaterang bahwa payung itu sekitar tahun 1930 ya. Oh. Ya. Sekitar segitulah. Sekitar 1930-an. Payung sarasana anu namana payung wah di zaman baheula zaman kerajaannya. Mohon. Di Zaman abad-abad kerajaan. kita gitu nya. Tapi berbicara masalah payung gelis. Nah, gelis iya, nanya iya. payung gelis anu mana cenah ieu salah satu ikon kota Tasikmalaya nya. Yang sarang tos jantan warisan budaya tak benda Jawa Ya. Barat. Jadi tos milik Jawa Barat, milik Indonesia nya nasional. 1930 penggagasna nya, di antarana aya di Kecamatan Indihiyang. Indihiyang. Upami telepat Pak Haji Muhi. Panyingkiran sana Panyingkiran, Panyingkiran. Ya. Panyingkiran Pak Haji Muhi itu anu pertamanya nu ngagegas tentang payung gelis sampai ke payung gelis dugi ka ayeuna aya nya. Dugi ka ayeuna, Eta. Tah. Eta tapi aya deui anu emang penting pisannya. Ieu mun dina bangunan ieu pondasina. Ya. Pondasina payung gelis aya dina kerangka. Kerangka teh tah ieu. Tulang Ah, pakainya. iya, Ya. iya lah. Kayak orang demo ngalukisnya. Tah itu rangkanya atau rarancang lamun Ya, bahasa Rarancang. Sundananya Kita layangan marancang teh. Rarancang ya. Rarancang ieu ayana ti baheula dugi ka ayeuna di Taman Sari. Taman Sari. Taman Sari anu memproduksi anu ngadamel rarancang rangka di Taman Sari dugi ka ayeuna Ya. alhamdulillah. Bukan berarti di Panyingkiran teu aya, Ya, ya. Tapi di Taman Sari masih sampai ke ayeuna masih tetap rarancang. Jadi teu aya anu ngadamel saperika jadi kieu. Ya. Jadi khusus rarancang. Di Taman Sari langsung ka Indihiyang, ka Panyingkiran. Eta teh dikawitna kapungkur kayak gitu. Di Kapungkur gitu. Oh, Di Kapungkur. lebih kaya, nah. Malahan aya ieu jarang di ekposnya. Entahlah dari dinas terkait atau pemerintah entah tahu duka terang duka henteu nya. Aya saksi sejarah masih aya keneh ayeuna oge nya. Namina Pak Haji Didi. Ya. Abah Didi itu eta kenanya urang ngalalakon ya. Keun we sok ieu mah bebas. Urang ngalalakon. Siap nganter bapak keleutik cenah. Mawa rangka, nganteran rangka. Da basa eta mah di Paseh aya cenanya, di Panyingkiran aya. Ya. Di Babakan Payung aya nya di Pataruman oge aya nya basa eta mah gitu. Tah Abah cenah dipegat di Garawangi ku Walanda. Ku Belanda. Ya, Berarti ya, kita ya. itu sebelum penjajahan ya nya si Ya. Abah. Tah, terus kumaha Abah? Tah, Abah teh usia teh eta keleutik cenah Abah dipegat. Berarti sebelum tahun 1945 nya. Ya. Berarti Abah ayeuna geus 80-an lebih mohon cenah. Ya. Si Abah eta itu saksi sejarah. Ayeuna masih aya keneh alhamdulillah si Abah sehatnya. Masih sehat dan nu luar biasana ngebor urang mah geus pakai kacamata. Kang Andi geus pakai kacamata abi komonya gitu. Si Abah mah henteu. Itu bor kecil. Kan ieu teh di bolongan ya. Setiap ieu teh di bolongan. Teu pakai kacamata. Henteu. Ngebor teu pakai eta luar biasa kolot baheula nya. Ya. Eta nya. Jadi sampai ke ayeuna rangka atau rarancang diproduksi di Taman Sari. Taman Sari. Taman Sari. Nah itu sejarah
sedikit sejarah nantilah tinggal buka Google nya hoyong atanapi tentang sejarah takut salahnya dengan jelasna ayana nama payung gelis itu tahun 1930-an gitu nya. Dan itu di Tasik gitunya. Di Tasikmalaya. Asli Tasik. Nah, kelebihan Tasikmalaya sareng daerah nu lain ya. Contoh karena abdi hampir tiap tahun ngiring Festival Payung Indonesia. Ya. Hampir tiap tahun. Eta diayakeunna kadang di Solo, di Jogja ya, di Solo. Nah, setiap itu nasional ya, event nasional, terus kadang internasional. Internasionalna kadang aya di Jepang, di Cina ya. Terus di Spanyol waktu itu ya, tapi hanya perform payungna unggul itunya. Jadi payung tradisional kan dia nya. Payung tradisional aya di setiap daerah mana di Aceh oge aya nya. Sama payung tradisional. Yang membedakan nya, nu ngabedakeun payung geulis jeung payung nu lain, urang boga ngaran. Punya brand, nama nya. Nama. Daerah lain tidak punya, teu gaduh. Hanya payung tradisional atau payung Geus lukis. sakitunya. Payung tradisional. Kan urang mah aya geulis. Gelis. Nah, eta hiji kaleuwihan orang Sunda. Orang Sunda itu kreatifnya. Komojang istilah ngaran mah kreatif orang Sunda nya. Terbukti ku payung hungkul aya ngaranan. Jadi di ngaranan orang Sunda mah payung geulis. Geulis. Anu di daerah Batur teh aya ngan payung tradisional. Tradisional we hungkul. Nah itu orang Sunda luar biasa na etanya di antarana brandnya eta. Sehingga kalau ingat payung tradisional pasti payung geulis. Karena brandnya itu luar biasanya. Geulis luar biasa brand. Terus dan pemerintah juga terus sudah jadi kemana? Ngawujudkan ya supaya payung geulis jadi salah satu warisan budaya Tabenda Jawa Barat. Terbukti tahun 2022 pinter 2022 malihan abg nyempeng nya etana terus jadi warisan budaya Tabenda Jawa Barat nya. Itu terbukti sudah diakui aya nama payung geulis teh jadi warisan Tabenda Jawa Barat nya. Jadi kirang langkung gitu ieu nama sejarah namanya gitu. Sejarah payung geulis nama gitu. Da abdi sanes untuk seperti Kang Andi dinastinya jelas gitu. Abi mah tidak jelas. Tah jelas. Ya. Pami tadi teh mah Kang Andi makan teueuh gitunya sepuh-sepuhna sami sok kana penca pami Kang Eri. Nah sami kapungkurna sepuhna ngadamelan payung atanapi kumaha? Atanapi ujug-ujug urang mereka lukis jadi tukang payung gitu. Kumaha cik? Taya perjalanan hidup. Tadina tina musiknya matak begitu ningali kenang kacapi suling aduh luar biasanya apalagi anak muda ya ini Pak aduh apa perlu diapresiasi lahnya anak muda sudah mahir mainkan alat tradisional khususnya Sundanya reus pisannya lagi reus tuh maneh teh dipikareus pisannya kadenya masih bener abi dipikareus nuhun nyanyi kayaknya salah gue aya lagu payung geulis cenengnya apal kenengnya nah eta nya naon bieu teh soalnya kieu pohanca ieu ngabuktikeun yen kolot geus eta mah bisa dibantah deui eta mah hiji ciri bedana aki-aki jeung anak muda teh eta nya kadang anu diobrolkeun bieu teh beberapa detik kemudian pleng poho deui nya eta anu nganyirikeun eta nya jadi usia mah moal kabobodo eta teh beberapa detik kan beberapa detik teh berapa detik Kieu Kang Eri abi mah kan dengan Kang Eri teh aya aneh ongko tukang payung tapi ulin jeung musisi wae takan eta teh pangintenannya aya naonnya cukang lantaran sebab akibat kan sebab akibat ongko payung geulis tapi nya tapi ulin aja musisi wae jeung pemusik wae gitu. Tah eta teh kan pasti aya musababna cik-cik dongengkeun da kumaha. Sababna tadina kieu. Nginggo ka seuri Kang. Emang tina musiknya? Tina musiknya. Musik ti SD keneh ti Moli Qosidah Herbana nya. Qosidah Herbana. Ka SMP naik tak kana band ta. Band-bandannya mulai SMP kelas 2 kelas 3 teh. Geus mulai band-bandan nya. SMA oh milu festival band ka gitu. Seueur lah tararangan anu angkatan 19
Sabaraha? Sepuh, nu Tuh angkatan sepuhnya. Geus sepuh deui wae. Nu dulunya seueur lah rencangan di Tasik. Nah terakhir klimak mungkinnya klimakna ketika ke Jakarta. Di Jakarta ya ngaralakonnya ya. Ngaralakon. Salakon. Wae. Gongkeun oke. Di Jakarta alhamdulillah gaduh grup. Tadi nama datang ke Jakarta teh lain sebagai pemain ya, Ya. bukan sebagai player tapi pencipta lagu gaya sama ya, pencipta lagu. Karena ti SMA oge osok rajin nulis lirik syair ya, lirik syair terus puisinya gitu. Ya. Ti SMA nya. Datang ke Jakarta masihkan lagu nih lagu coba lang dengerin ternyata alhamdulillah kanggo nya lagu kanggo terus pemain keyboard diantaranya pemain keyboard ngundurkan diri orang Bandung diganti diganti ngiboran kadang main gitar keyboardnya selain pencipta lagu teh backing vokal segala macam diborong hari tama nami grupna wartoskeun boleh kayak dicek di YouTube di data ayahnya na YouTube RC Formation teh Rudi Cisara Formasi gitu ya grup nate itu teh RC Formation alhamdulillah ya sabara lagu dina album RC Formation lagu nu simkuring ya tata tos eta tahun 1995 96 ya. Pokoknya mah zaman reformasi gitu ya. Begitu kejadian krisis moneter ya. Demo hari ka Tasik ya. ka Bandung heula di Bandung ka Tasik ya. Tidinya mulai ke GGM can aya gedung kesenian ya. GGM di Bandung di GGM heula nya di juru didinya nya da balad teh jeung bapakna lain jeung anakna baheula mah dia teh beus bapak heuy apa ya memberen lah ya duka di urang mah keur sakede kieu baheula teh ya kepikir bapakna osok di RSPD jeung Kang Nunu nya dulu Kang Acengnya eta balad dungkul didinya mulai we karena musikalisasi puisi ya. Di antara nu digarap lagu-lagu Kang Acep Jam-Jam Kang Saipul Badarnya terus yang Nazarudin Azhar Kang Nunu nya eta dijadikan musikalisasi puisi malahan ngabentuk band Kilang Bara teh nya terus lagu Kang Badar didangdutkeun jadi El Badar nama grupna nya gitu. Nah itu mulai karena musik ya. Berkecimpung mulai karena musiknya pas mulai jenuh dina band langsung karena tradisional itu ya. tahun 2000-an Sekitar 2000-an ya. Sikana Reformasi lah ya 99 sampai 2000 nah jadilah gedung kesenian. Menang capek tadi gedung kesenian metak harusiannya gedung keseniannya usian butut-butut gedung urang teh mumpung ayeuna Kang Tatang Pahat dah nya ketua dewan kesenian nanya mudah-mudahan Kang Tatang doh iya seueur generasi muda anu luar biasa nya pelestari budaya ya reueus pisan eta tidinya bosen dina musik jenuh karena seni rupa dan resepnya karena seni rupa mulai cocoretan ngalukis dimulai di Pak Aten Warus diajar tanya di Sanggarna terus di Pak Oyok ya. Pak Oyok jeung Kang Acep nah karena mungkin sasarangan aya gesekannya jadilah katularan jadi karena ngalukis dimulai ngalukis kanvas ngalukis kaca sampai ngalukis kerudung ya terakhir ayeuna karena payung kunaon tadinya biasa ngalukis unggul da aya pun adinya di Panyingkiran osok kana payung tertarik lah untuk produksi payung tadi namanya tapi karena 2016 dipercaya ku dinas terkait pangdekorkeun ieu payung eta kesempatannya pangdekorkeun ieu payung aya sekian ratus silahkan dekor nah kumaha etana bebas nah. Saya membuat replika merak waktu itu ya 2016 replika merak TCF ngadenya replika merak tah dibantuku rencangan jadi replika merak ternyata jadi menurut saya gini payung teh sebenarnya bisa
bisa dijadikan apapun ya. Ya. Bisa dijadikan apapun. Nah, dijadikan merak ternyata diapresiasi oleh masyarakat ya, terus oleh pemerintah. Ya. Setelah itu dipercaya klimakna 2017 abdi dipercaya ku di sami dinas terkait pengadaan payung 3.000 payung. Wow. Ya. Jadi aya hashtag kan can 2017 ya. Can disebut orang Tasik lamun can dipoto hanapeun payung geulis. Tah kan eta hashtag nanya. Nah, waktu itu dalam jangka waktu 40 hari saya harus menyelesaikan payung 3.000 payung. Dilukis teh. Dilukis sadaya dilukis. Eta harita kumaha tah? 3.000 kitu Kang. Kunyaliran teh Kang. 2017 masih kene sarumanget ya, buat payungnya karena efek dari 2016 ya. Jadi dalam waktu 30 hari teh emang alhamdulillah ya, target kekejar karena tukang payung wah iya ya, semualah bergeraknya untuk nyukseskeun acara eta 2017 jadilah itu viralnya eta sangat sekali viral. Itu awal mula abdi karena payung gelis, sanggarki nanti karena payung gelis. Nah, tadinya tidak tertarik lah moal teu hararayang ninggalian oge rudetnya. Liur. Karena hiji payung itu ku 7 orang, ku genepan sampai ke 7 orang. Ieu payung teh nya. Eta teh ngalukisna teh nepi ti awal. Ti awal. Oh, ti awal gitu nya. Ti awal. Dan anu ngalukisna we waktu itu aya 5an pelukis untuk menyelesaikan sekitar 3.000 payungnya. 5an dibagi-bagi, alhamdulillah. Nah, tidinya mulai dikenal si Eri Aksa sana payung, Eri Aksa payung. Nah, mulai berpikir bahwa nah iya pengorbanan bukan jadi dalam satu perjuangan itu ya, harus ada yang dikorbankan. Pasti eta mah. Ya. Waktu itu ya abdi keur ngalukis kerudung sampai ka diliput ku 5 stasiun TV kan deh ya. Kerudung lukis ya. Dah saingan ya. Kerudung lukis tapi karena sudah terlanjur karena payung gelis terus dikenalnya malahan aya di Jawa di mana nyerbu tah ya. Maksudnya hayang wawancara ieu saha ieu gitu nu nyieuna saha penciptana. Iya, inisiasinya ya, inisiatorna saha gitu nya. Ti dinas ternyata juga tuh Eri Aksa gitu. Nah, itu 2017. Nah, setelah itu mulailah akhir 2017 memproduksi sendiri payung gelisnya. Kapaksa. Tadinya kapaksa pisan ya. Karena berat ninggalkeun kerudung anu secara finansial itu sudah luar biasa ya. Brand tos iya menjanjikan gitu terus menjanjikan pisan ya. Terus karena angklung saya jadi angklung itu sudah ada dari dinas pendidikan itu silakan Eri sebarkan iya angklung plus tutorialna ke sekolah-sekolah terus saya ya eta dikorbankan teh 2 payung gelis kerudung lukis dan angklung ya. Kenapa memilih payung ya? Kenapa saya memilih payung gelis? Karena menurut saya pertama secara estetik ya, ini luar biasanya bahwa payung gelis teh bukan hanya sebagai budaya gitu, tapi sudah menjadi kumanya payung itu jadi geus budaya lah, budaya Sunda ya. Geus budaya jadi budaya Sunda. Jadi indah lah ya. Keindahannya jadi geus jadi budaya Sunda. Terus pemerintah sendiri itu dijadikan salah satu ikon kota Tasikmalaya. Eta saacan jadi warisan budaya tak benda teh nya gitu. Asa berpikir asa moal mungkin hiji produk salah satu produk anu dijadikan unggulanana ikona ku pemerintah bikin ka diantep nya. Itu pasti. Nah, jadinya teruslah karena payung gelis. Terus secara bisnisna secara komputer kan kalau bisnis berbicara kompetitornya hitungan itu masih menjanjikan karena saya tahu sebelum karena terjun karena payung gelis sahaya kompetitornya mana kelebihan anak di mana kekurangan anak kelebihan anak sejarah ayah di daerah iya terus kieu nya kekurangan naon kekurangan iya. Nah saya mencoba karena payung gelis teh lebih ke
inovatifnya. Ya. Inovatif. Jadi kumaha carana supaya payung geulis ieu naon kalestarianna kajaga. Kenapa? Lamun kalestarianna kajaga otomatis tukang payung geulis tetap berproduksi. Lamun berproduksi otomatis pasti kelestarian terjaga. Nah, salah satu cara naon payung geulis nya kudu diminati, dicintai nya, dipikaresep ku kaula muda khususnya Gen Z nya. Ya. Kaum milenial eta kan nya. Kuncina. Kuncina eta kan nya untuk regenerasi nya. Nah, di dia berpikirnya, naon kumaha? Oh, da payung geulis ayeuna mah sudah berubah fungsi nya. Anu tadina jang non sebagai pelindung hujan dan panasnya tak ayeuna robah menjadi payung geulis itu jadi sarana untuk non untuk dekorasinya. Betul. Untuk hiasan, untuk dekorasi. Jadi lebih kadinya ya. Ya. Kalau berbicara kadinya berarti luasnya. Jadi payung itu bisa apa saja ya. Bisa apa saja bukan sebagai payung yang biasanya kalau payung yang sekarang lebih ke hiasan, ornamen ya, untuk dekorasi. Kalau dulu banyak ada payung siam, dan payung sebagainya. Karena payung dulu itu dijadikan salah satu ritualnya. Ritual. Ya. Kalau dulu ada pakomnya di payung itu. Contoh lah, ketika saya dapat pesanan dari Cirebon, Kang, ini payungnya diameternya, tingginya harus segini, warnanya harus segini, pegangannya, gagangnya juga tingginya harus begini, warna begitu. Itu ya. Itu berarti payung itu ada namanya payung untuk ritual. Contoh untuk di keraton-keraton gitu. Ya contoh leutik nama di nu kawinan sok aya nya. Nah, gitunya aya payung siam, payung naon banyak lah. Nah, upacara adat kan. Nah, eta salah saja dina payung kunaon abdi kana payung nya gitu. Tapi secara estetik ini luar biasa sekalinya. Payung itu bisa apapun ya. Jangankan untuk nu biasanya. Karena rasan abdi teh nyandak payung-payung anu aruniknya. Ya. Jadi payung itu diibaratkan pantas atau media untuk berekspresi apapun itu bahannya, bukan hanya kertas dan kain. Runtah oke bisa jadi karya di tangan orang kreatif. Betul. Contoh nantilahnya ira-ira kayak mun dipercanten ka dieu deui rek ngadamel tina runtahnya. Rek runtah tina kalah dina apapun bisa ditempel karena ini ditempel ya. Ditempel. Saya sering membuatnya ngadamel. Jadi lamun ngiringan festival payung Indonesia nu kararieu kurang. Jadi contoh lah salah satu di Kota Tasik itu aya mendong ya. Mendong. Aya bordir ya. Ya. Gitu ya. Ya klom. Ya. Nah, saya ngaplikasikeun mendong jeung bordir dina payung ya. Jadi 3 ikon Kota Tasik aya. Jadi ke di tengahna bordir, di pinggirnya mendong dililit. Mendong kan bahan tikarnya, bahan sama. Ya. Nah, jadi unik. Begitu ditampilkan ke Ibu Wali, nah ini yang saya suka, yang saya ingin begitu. Ya. Ternyata pas kali itu diapresiasi. Yang apresiasinya bukan malahan boleh juga aya nu ngapresiasi. Dibeli ke orang Jakarta mah diborong eta karena unik bordir dan mendong. Ya. Karena teu dicandaknya. Itu diantaranya payung geulis, bahwa payung geulis bisa dipakai apa saja dan yang jelas alhamdulillah ku ayana acara ieu nya ieu sangat edukatifnya acara ieu nya abi bisa menerangkan tentang payung geulis bagaimana keunikannya ya terus dan lain sebagainya secara estetikna payung geulis kumaha begitu wah mempesona lah ya. Pesona payung geulis geuning ayanya kamari kamari nya bari jeung eueuh payung lagi kurangnya Kang Eri ayeuna ieu kan polosan ieu nya ngabantuan teh cetna manawi aya jadi kieu sok we namanya bahwa aya ieu cara ngalukis payung 5 menit tuh ya pasian waktu 5 menitnya sok abi bari ngobrol payungnya Kang Andi ngobrol jeung Kang Andi sok we ngacapruk kalanya ngobrolnya tapi satasan ngobrol jeung Kang Andi salagu heula nya tapi iklan heula atuh sambil beberes iklan heula Kang Cepi nambihan carita Kang Eri nu sakitu wah kuring reus jadi orang boga payung geulis anu ngajomantara nya
ke mancanegara mungkin Ya, ya, ya. karena abdi salah satu pegawai naon petunjuk pemerintahnya. Ya. Abi damal di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pendidikan artinya. Alhamdulillah Gede hate. setiap event di mana wae Poltekkes Tasikmalaya mah tara ngaleupaskeun tina payungna. Payung. Ya, Akhirna ya. Nyai Kang Eri berinovasi. Abdi kantos ngadamel payung dina payung eta aya gambar Menteri Kesehatan, Oh. Dirjen, Ya, ya, menteri-menteri aya tamu ti Iran digambar fotona dilebetin kana payung, Ya, ya. direktur. Akhirnya lebih berkembang. Ngan aya kakurangan tina eta payung geulis. Ayanganan gitu. Ayanganan. Naon tah? Sagelis-gelisna payung saumur hirup jomblo. Sagelis-gelisna payung saumur-umur jomblo. Jomblo, ya, ya. Kang Eri wae mung dikawinkeun jeung payung. Ya. Cacakan gelis. Cacakan gelisnya. Cacakan gelis eta. Komode ieu. Eta komedi Kang Adi. Beli bade ngiring ke rombongan abi atuh. Rombongan naon Kang? Beli bade muka calung sareng abi. Alah, Kang Adi, pami di SPS tah ieu sabari Kang Eri ngalukisnya. Ngalukis payung ya. Ayeuna di SPS naon teh murang kali ya sabaraha puluh gitu tah. Anu di abdi mah salitnya Kang Cepi anu di karena abdi mah nyepeng cabangnya. Oh, Cabang. Nyepeng cabang kaleresan pusat nama di Pataruman. Pataruman ieu. Di Pataruman di Tasik. Oh iya iya. Di Pataruman kaleresan abdi mah nyepeng cabang di Padayungan, cabang Padayungan. Alhamdulillah aya sekitar kana 20 orangan lah. 20. 20 Eta orang. teh murang kali aya. Sadayana murang kali sanes aki-aki. Da aki-aki mah dipiwak oge payung. Ya. Jantan Berarti murang kali da abdi sadayana. salah urang nanyana euy benerna kumaha? Salah urang nanya. Eta didominasi SD aya gitunya. Ti kawit kelas 2 SD dugikeun ka SMP. Eta euy. Janten engke eta tapi teh kan bade ngawayang di Kang Andi teh. Leres. Iya dalangna si iya yang kita hiji. Oh gitu. Iya dalangna teh. Ya. Tangke teh acara naon bari bejakeun we atuh ka pamirsa. Nah, alhamdulillah kin kaping 14 malam 15 insyaallah di Padepokan SPS cabang Padayungan baris diayakeun saresehan penca. Saresehan penca teh alhamdulillah jadi didinya abdi ngangkat tema ngarumat pencak silat tradisi di generasi Z. Jadi teu saeutik pelaku-pelaku budaya khususnya di silatnya anu memang Ya. jadi ya. cekana bajiga nu lo geningan cenah ngurus Padepokan teh jiga obor barang Bang. Ya. Keur eueuh deui ya itulah tantangan anak di era digitalisasi itu kadang si anak itu mending kene nyo HP main game daripada latihan silat matak capek gitu kan. Terus tadi dinya abdi si merenya karena tanpa dukungan tanpa rojongan tinu jadi sepuh-sepuhna lamun diantar sageleungna budak pasti loba nolak. Tah akhirna alhamdulillah abdi ngadirikeun cabang di Padayungan ti tahun 2017. Nah 2017 abdi tos capek udar idar haroream akhirnya lah calik we di bumi ngurus silat gitulah akhirnya abdi calik ngurus sababa orang akhirnya dugikeun ka ayeuna masih kene alhamdulillah tapi didinya abdi henteu kumaha nya henteu putus asa gitu sok sanajan aya teu aya kunaon enjing ku abdi diajak saresehan margi didinya sangat perlu dikupasnya literasi na dokumen luplep euy luplepnya eta aya teh cek Nah, nu eta. jadi didinya sangat penting dina ngarumat pencak silat tradisionalnya jadi didinya urang bedah
orang diskusi Ya. keur kamajuan sangkan pencak silat seni tradisi teka cek pariwisata terjadi kasih ku junti lah. Ya. Teu leungit ku zaman. Pami di Tasik ya mah, Tasik we heula gitunya. Anu da panginten salian ti ngaulang teh gitunya dina jurus-jurus Kang Andi oge da abi yakin merhatikeun Ya. karena perkembangan pencaksilat di Tasik. Dugi ka ayeuna tahun 2020 genep ieu tiasa disebatkeun aman teu kesenian seni bela diri pencaksilat di Tasik. Aman. Aman. Aman Nu alhamdulillah. dimaksud aman teh secara jumlah padepokan gitu Aman. nya. Alhamdulillah di Tasik kondusifnya aman. Sok sanaos cek paripaos nama henteu dugikeun ka tumpur gitu. Ya. Karena alhamdulillah bapak merenya bapak silat Mohon. hijau si anu diurus ku pamarentah. Ya. Ikatan Pencak Silat Pencap Kota Tasik, IPSI Kota Tasik masih konsisten Ya. ngayakeun event pasanggiri ibing pencak silat. Ditambinya aya PSI memang fokus di pencak silat tradisi Ya. gitu. Janten alhamdulillah di Tasik masih aman, masih kondusif, masih keneh aya anu minat murang kalihna ka padepokan sangkan diajar silat tradisi. Ya. Gitu, Ya, Capi. ya, ya, ya. Tapi kunaon ku abdi bet diayakeun sarasehan penca keur ngabahas naon? Keur ngabahas kahareupna sieun leungit. Ya, tapi kan memang ya ge uniknya soalnya jarang atuh daya sarasehan penca gitu. Nah. Ampun sarasehan politik mah geus aneh pan urang teh nya. Kahareupna ieu sieun leungit ya. Ya, Penca ya. tradisi Ya. karena tergerus ku silat prestasi. Ya. Oh, eta teh benten. Benten silat prestasi tanding punten bukan berarti sanapikeun nya. Ya. Tapi ieu cikal bakal naon tuh nya ditinggal anu aslina teh ieu gitu Ya. tah. Jadi sampai acan aya nu alanyar teh eta betul heula. tah terus UNESCO kan menetapkan bahwa pencak silat itu warisan tak berbenda. Ya, betul. Indonesia senina Ya. senina nu Indonesia. Jadi lamun teu dirumat atuh meureun curudog tinggal igal. Ya. Tah akhirna abdi berkoordinasi ngobrol jeung rekan-rekan nya jeung Mang Orok. Kumaha ieu keur ngabahas ieu. Akhirna hayulah urang ngayakeun sarasehan penca. Teu leupas dukungan ti praktisi, Beres. orang tua, padepokan, eksekutif, legislatif, Ya. pemerintah intinya malah da sok sanajan orang sebagai praktisi ajol-ajolan tadi Rojong gitunya. pemerintah Ya. aju Ya. tah akhirna hayu urang ngopi bareng engke malam minggu payun kaping 14 malam 15 di padepokan SPS cabang Gunung Jawa bade sejak ngayakeun sarasehan penca hiji nu unik Naon tah? wayang si akang itu rek jadi gebogna jadi dalangna jadi gebogna jadi dalangna wayahna hampura samemehna amun kaditungan saukur disuguhan bajigur Da geus apal, Kang. Geus apal kan? Matak abdi nitah jelema ieu ge geus apal moal dibayar cek aing teh. Ya. itu. Tapi da kalem abdi ge main ge. Anu Eta kadua Kang Cepi Katampi kan. anu jigana satasik can aya naon tah? rampak meuleum peda. Tah eta euy. Eta nu penting nama. Eta nu penting nama. Jadi Urang teh. itu salah sahiji anu memang kudu diangkat. Peda kudu jadi nasional. Kalau eta teh asli rampak meuleum peda Rampak meuleum peda engke teh kaping 14 teh. Eta pesertana saha tah? wayahna rek karena abdi ngundang oge nya ti DPRD Komisi 4 Ya. sareng ti kepala dinas rek pejabat rek itu ieu rek dalang Ya. lamun hayang lamun hayang TO lamun hayang belum peda wayahna belum sorangan kurang babarengan Jadi moal dipangmeuleumkeun gitu nya kudu meuleum sorangan. moal
kudu melem sorangan. Mandiri. Jadi lamun engke malam minggu areka saung padepokan SPS cabang Padayungan omat tong make parfum. Ulah. Soalna baliknya pasti seungit Bau peda. Ya. Ya. Tah pokoknya mah eta. Keun we. Da abi kan moderatorna teh. Dititah urang teh kumaha ngorok teh. Benar. Sajabat tinggal dalang aing teh jadi moderator ongko. Oh moderator Kang. Wah ieu lamun honoran deubeul aing Kang. Wah. Ya. Teu kagok nya Kang. Heeh, teu kagok. Alah, kela euy. Da abi mah di dieu mah gaduh anak buah Kang Andi. Boga anak buah abi. Beres Kang Eri? Beres. Keprok heula atuh euy. Keren. Teu kungsi 5 menit. Tekung sih. Iya teh, tah urang iya lah iya Kang Eri iya teh gambar naon ieu teh kemang naon ieu teh kemang bolet atau lebih kemang gadung Jigana ieu mah Kemang Tanjung Panindeungan. ya bisi kemang Tanjung Panindeungan cik manawi ieu teh kemang naon baki jeung di ngaranan euy si loka kongres tuh alah euy Ieu mah hadiah ya mah. heeh teu kungsi 5 menit ieu teh Bener. motif naon Kang Eri tiasa di ieu Deskripsikan Kang. Cek. Atas ngadi? Nanya heula. Siap. Dina payung geulis aya sababaraha motifnya. ya Tapi biasana lebih karena motif fauna nya. Pelora. Nya pelora nya. tutuwuhan Jadi gitu nya tumbuhan, kekembangan dan mana kekembangan emang aya lamun baheula aya emang aya motif-motif nama-namananya. Karena nah seiring teh perubahan zamannya ya. gitu ya. Eta ya. Jadi si pengrajin teh ya kudu pintar-pintar nyesuaikeun. Ya. Nyesuaikeun khususna tina pesanan kumaha ya supaya inovatif lah, inovatif. Selain kreatif itu butuh inovatifnya. Ya diantarana ya sudah terus mulai robahnya. Taya anu dilukis nembainya, ya, elah nya alhamdulillah. Kunaon ngalukis seperti kieu, waktuna sekitar 3 menit sampai 5 menit paling lamanya. Ya. Karena kahiji terbiasa, terbiasa. Jadi cek kasarana bari sare oge bisa, ya. Ya. Terus terbiasa, terus selamun motif anu hese, ya, custom nukara itu emang beda hargana. Iya kan motif standarnya. Ya. Karena kan kami pengrajin itu berpacu dengan waktu tehnya. Terus. Iya. Jadi lamun dilateuing durasi, Ya. rugi. Nah, ya, itu kan ya karena durasinya. Eta jadi rata-rata ya motif-motif seperti kieu, ya. Anu Simpel, standar. kan? Ya. Terus kunaon motif cenah payung geulis sanggar kinanti kieu wae brand. Ya. Jadi setiap pengrajin itu payung aya ciri khasna. Ya. Pertama identitasnya dina gagang. Terus. Beda ya. Gagang terus tina motifna Ya. motifna. Mung abi oge sarua jeung batur nya. Terus. Itu eta nya di antarana. Tapi kaseuran atau kebanyakan ya motif-motif seperti kieu lah ya, di antarana. Karena cepat terus kunaon ieu bunga-bunga naon tak bingung ya. Tak apa ya duka bunga naon ieu teh nya anu jelas kan sok aya lah nya. Pokona mah Namana kitu teu ya. apa nya. Nu penting mah ieu bunga teh siga gajah geus we gitu Ya, lah. geus Ya. gitu. Ya. Teh bunga gitu. Tapi lain gajah. saupami henteu bunga misalkan sasatoan atau ge sah gitu. Biasa. Biasa. Malahan sering ya contoh anu wedding Ya. besok aya pesan Pak badai di printing atau dilukis Ya. Dilukis bisa jadi payung itu diibaratkan kemakan pas bisa apa saja Di kukumaha ngalukis gitu tiasa naon wae Ya, objekna nya ya. objek gambarnya bisa apapun gitu nya itu bagi kami di payung geulis sanggar nanti duka di sanesnya Ya. itu karena kebetulan ya saya pribadi suka melukis Ya, basicnya ya, jadi insya Allah non pesenan lukisan nu kumaha oge Biasa. ditampa wae gitu nya Ya, ya. selama bisa gitu Ya. ya seandainya lukisan banyak karena kan banyak aliran atau style tina Ya. ngalukisnya sering sekali anu abstrak nu naon ge di ladangan nya. Sok ditanehan ku aing teh
Eta. Kela euy, mana si Aca teh mana? Itu. Tah, aya ye, urang dangukeun heula ye sabari narasumber istirahat heula. Aya Aca gerengseng tuh bebawaan wae si eta mah da. Cik ka dieu. Aya naon? Asik. Tah mikna tah. Sampurasun. Rampes. Erek naon maneh ka dieu? Erek macakeun berita. Aya berita hot ya. Cik. Aya naon ya di Tasikmalaya seminggu ini? Jadi beberapa hari lalu teh aya orok diculik. Orok diculik? Da aya sih Kang orok mah di kedai teh. Bayi, ieu mah bayi. Oh, bayi. Orok Ya. umur Sugan teh orok teater. cek aya ante seunana? Aya. Umur di orang umur 2 bulan diculik apal tuh? Oh, Kumaha sok caritana? tapi buluna tilu warna teh Neng. Kah? Buluna tilu warna teh. Duka tah eta. Oh, tapi sanes angora kan. Yang orang Cik cok bejaan heula pamirsa. Cek. Jadi kia cenah caritana teh nya. Cik. Dangukeun. Polres Tasikmalaya menindaklanjuti dugaan kasus penculikan bayi yang terjadi di wilayah Singaparna. Singaparna Tasik eta kabupaten. Nyaho terus Nya, eta. rumah. Terduga pelaku telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Mengutip akun Instagram resmi Polres Tasikmalaya, Sabtu 7 Februari 2026. Pihak kepolisian langsung melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait segera setelah menerima laporan. Terus Kela, ngareng hapeula. Sok. Tenang. Tuluy kieu cenah. Satreskrim Polres Tasikmalaya menindaklanjuti dugaan penculikan bayi yang terjadi di wilayah Singaparna dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pihak terkait. Tulis keterangan resmi Polres Tasikmalaya. Beruntung, bayi yang menjadi korban duga penculikan tersebut ditemukan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Untung tadi kukumanya budak kenapa untung tadi alungkeun ka Cimulu oge. Ih, Masya Allah. nauzubillah min dalik. Allah. Polisi Allah. menyerahkan kembali bayi kepada pihak keluarga. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap terduga pelaku untuk mengetahui motif dibalik aksi dugaan penculikan tersebut. Sakitu anu kapihatu. Acan keheula. Oh acan cenah. Teu aya tuh bapak da pemiaya di dieu mah abi ge moal ka dieu bisi. Kang, Neng, motifna sami teu sareng motif eta. Kembang Benten atuh ieu mah sae itu mah butut motifna. lain angga beda rek puasa mah di kerudung. Lain ari make kabaya mah teu gerengseng. Ih, rada mun anggunnya. atuh da kan tenang Tapi abi teh anggun dan teu cek urang. Nya rada leuheung gitulah ya. Rada leuheung penting aya nama. Teu jiga Kehujanan. Ya. Teu jiga penting nu geus. Rada leuheung aya. dak dibully pokok namanya. Aya nama tuh. Ih kela ieu teh da. Cik, sok ka dieu Abi teh kan teh teh bawaannya. Sok tak ka dieu. Cuang ieu cuang review. Neng. Apa Bapak? Kulan. Review satu Sok setengah calik. Sok bisi aya Mohon. Neng bade ngalukis atau sawaya nu bade ngalukis silakannya. Oh Sok. iya mangga Sok, terbuka cenah. Bebasnya. Bebas, Set bebas, aya. bebas. Jadi engke mun nu bade ngalukis mangganya sok Neng teruskeun. Cik sok. Sekedap. Tak ka dieu tah. Sekedap. Punten Bapak. Urang jadi maneh heula di dieu ca. Esok. Sok. Ayeuna mah tuker posisi Calik saja. Bang Di. Calik. Ari akang mereka mana Calik tuh? ning urutan. Benten Oh, dia. sieun di titah mayar. Teu sawios sok calik. Ya teh kagak di review Bapak. Wengi sobat kongres. Jadi ayeuna teh neneng teh bade ngareview ieu tuangeun ti digayem nya. Tah. Naon eta teh? Ieu teh otak-otak rasa ieu teh rasa naonnya? Daun jeruk cenah. Ih, luplep ieu na mikna. Cik eta tah nu teh tah. Cek. Rada saya ieu nya.
Hari nyekelan teh geus. Kela atuh uihan deui ah. Malah bade dikit teh. Ui lejong ui. Akang kedah uning sok rawihan deui. Eta teh sinyal. Sinyal. Sinyal teh antena gitu teh. Antena teh. Antena eta teh. Kela atuh ih mun recet kieu ieu neneng rek ngaripet Oh nya tinggal. sama tuh. Gus bisi-biji ya gerengsengna. Nya. Wilujeng video wengi modal sobat normal. Kongres janten dina wengi ieu aya digayem snack yang berupa otak-otak. Mari kita review. Kedap. Terus naon deui? Lah tuh orang cobaan heula. Sok atuh. Biasa we Kita teh ya butuh review, bener tuh pembeli teh melihat dari review. Kalau reviewnya Ya. jelek gak bakal dibeli, tapi kalau reviewnya bagus pasti dibeli. Tah. Gitu. Mimiti gerengsengna teh angga. Kela atuh. Sok. Astagfirullahalazim. Cek aing ge. Punten. Izin. Ayeuna mah ulah nyebut ajig. Soalnya di kerudung. Ayeuna mah. Cing sok. Cek urang mah kakolot heula tawaran. Heeh, tawaran. heula kolot. Teu ngarti teu asup. Tuh udah bari aremungkeun ditawaran ku maneh mah. Bade. Nya bade atuh. Ngiring raos nya moal cenah. Sok we sok. Nyalira teh era. Sok. Sing jong. Sok, sing jong. Jadi Jong. Kieu kieu teh katuangan kurang kali genjet. Iya teh. Ieu teh rasana enak. Ya. Aki resep aki. tah. Oh, aki resep. Aki resep nu kieu. Bilih teh baheula atuh ka bumi. Kangge dihijikeun sareng mie da ieu teh cocok pisan. Keresek Nyamun anu kayak di keresekan nya. dibungkus. Eta mah hakna ya. Keukeun keresek kangge bungkus ieu mangga neng cenah tuh. Terus di ACC nya ieu rasana enak banget sumpah. Rekomendasi banget buat kalian yang suka nyemil. Tah. Eta. Terus di sini ada Uril. Uril teh naon? Uril teh sarua dahareun. Uril teh zaman urang mah baheula panyeukeutan patlot. Di atuh eta mah lain beda deui. Ieu mah kerupuk Uril. Ieu teh produk Digayem. Cing sok asaan. Khas Tasikmalaya cenah nya. Ya. Nya sok asaan. Urang Nah, cobaan. jadi teman-teman di kongres ini kita mengadakan promosi gratis ya. Jadi buat pelaku UMKM yang mau promosi produknya bisa kirim aja ke si lokalem setiap hari Minggu, nanti kita promosikan oleh si Aca Gerengseng. Terus ya Nondi. Kumaha seragam. Gurihna enak. Heeh. Pas pokoknya mah rekomendasi banget. Terus ada citruk cenah. Citruk mah lainan ieu lin. Lain. Non teh. Citruk ieu mah. Citruk teh jika Abdi lamun balanya uwih ti Alfamart sok dipasihan citrukna. Setruk. eta mah bagus. Tah ieu asup. Ya, cek aing ge. Geus urang nyieun grup bodor cek urang ge. Urang ada mah grup calung ah. Abi nu mancerna wios. Peupeuleuh wayang jarang urang teh. Heeh. Kang enjing teh urang nyalung lah. citruk teh jiga cimol garing meureun nya. Ya. Meureun duka tuh. Ih. Nya biasana Citruk teh meureunnan. Deskripsikeun, Ada. deskripsikeun. Citruk teh cimol ngaduruk-duk meureunnan. Meureun. Eta apa urang mah. Eta citruk. aci ngaduruk-duk meureun. Bisa. Cing sok deskripsikeun eta Cing, jeung teh. sok, kumaha. Kita kumaha Bapak? Ieu teh sejarahna teh panjang. Eta lalakon namanya. Ya. Bade di Tebih ci dikeun kana truk diturut citruk neng. Komedi. urang Komedi kenapa grup calung teh Kang? kela urang cobian heula rasana kumaha nya. Ngalaleut sadayana. Mangga. Ngalaleut ti dahar eta mah. Sok, mangga teh era mah. Sok. Sing Jongjon. Keun da ieu mah acara bebas ceuk aing ge sok we. Jami bebas sadayana ge. Tak kopina sok. Naturun. Bisi beuki meja sok dahar. Naturun. Bade payung di mamang. Sok, payung mangga. Iya, Sok. citruk dari Gayam Snack. Enak banget sumpah. Ya. Dah hoyong di leuweut sadayana teh tapi da izin aya kamera. Sok, naon deui? Terus ayana aya ieu. Tah, buat kalian yang suka kitchen lain kitchen atuh ieu mah gantungan tas meureun nya. Naon, Gantungan dasi tas teh? ieu teh ti Ashago. Tinggal di motifna motif batik ieu teh Bapak. Ya. Cara payungkeun tiasa pagitan nya. Biasa. Tiasa. Asa Muhun digantungkeun dina payung. asa Ieu mah akina teh. da meureun kangge abi we nya hiji. Kaci meureun. Sok kaci Nah, bebas. ieu Bebas. Nu bade check out info lebih lanjutnya ada di non teh. Non atuh ngaranna teh. Heungke we dihandap gitu IG tah. Kongres. Nya, Tong poho parolo barudak lamun teu di follow Oke. tinggalikeun siku. Heeh, halus. Aya naon deui? Terus ieu teh aya
Sun Fried Chicken enti cenah tah ieu ieu. Aya Sun Jet. Sun geus dibaca nama Sun. Sun Jet cek Oh, aing. bener teh salah sih. Teu salah tapi teu bener Teu teh salah, aing nya. Ieu teh hargana affordable sih. Kangge kalian anu males masak biasa meser chicken ieu. Eta. Cobiannya Eta ku nyebut kangge kalian geus sok kebagian angga. buat kalian yang menonton gitu kan da ieu teh pasti naronton di imah teh mah nya teu bari nyemil mah nya da asa teu pantes gitu. Heeh. Urang cobian we namanya. Sok bebas. Bade ieu bade. Sok. Moal batur mah maneh we hunggul sok. Da ieu teh nyomot sanguna mah da hese nya. Cirian ku urang da dikuyel. Dikuyel beak. Ya. Sanguan atuh. Hese muka sanguna. Sok. Sanguna mah anggar bener sadar mah kitunya. Ya. Enak pisan ih. Rekomendasi jangan anak. Di mana eta teh alamatna teh teh? Ieu teh alamatna di mana atuh? Di mana? Di Kawalu, Jalan Kawalu, Lewo. cenah. Aya di Jalan Lewo, aya di Jalan Sukaratu, aya di Jalan Cigereung, di Sirnagali, di Jalan Raja Pola, Wah. di Jalan Banagara Purbaratu, di Jalan Siliwangi Cikalang, di Jalan Situ Gede Tugu Raja Paseh, aya di Jalan BKR depan Perum BKR Regensi, di Jalan Saguling Babakan Kawalu belakang pabrik. Sekian. Belilah. Aya ieu Aya. mah aya di setiap Belilah. pengkolan cabangna di mana-mananya. Upami pesen dina Maspud naon eta teh? GoFood. GoFood tah, tiasa. Biasa dina GoFood Oh ge. aya. Maspud aya. Topi Food, terus teh dina GrabFood nya, dina Food ge aya nya. Pokokna mah dina pud-pudan we nya. Dina sagala food. Kangge info lebih lanjutna biasa kepoan IG Kongres. IG ieu teh. IG Eta ti poan kamari Kongres. igo we. Pokokna mah hoyong info lebih lengkapna mah kepoan we IG Kongres. Bejaan heula kumaha carana lamun rek promosi. Lamun hoyong ngapromosikan produk gratis, silahkan hubungi IG Kongres DM atanapi hubungi nomor nu aya di postingan eta tah. Na cerita naon sih? Story. Story tah. Story IG. Eta teh aya namina teh Acep pokona mah tah. Saha Sekian. nu mana Acep teh nu mana? Cipta geus jalan 3 Itu bulan. Acep teh tuh nu ngangge acuk bodasnya. Eta teh saha lamun dina artis mah? Pirgon. Atas siga Ustaz Jepri. Sakitu pangintennya, sakitu nu kapihatur wabillahi taufiq. Ina qabi dicanak. Wabillahi Oh, so. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepi ka kituna saja. Sok we Kang ieu mah da saha ieu bari diopi ge teh sawios. Sok. Mangga. Tah, Wah, ini tawaran kudu bener pada hekeun. da urang mah poek wae ieu teh. Oh, kieu geuning euy aslina mah. Tah, eta euy. Urang lajeng deui ah. Angga, cik. Mane bisi rek mere pertanyaan ieu ka narasumber duaan ieu. Naon kira-kira nu jadi kapanasaran saela ieu? Dina silat atawa payung geulis? Dina payung geulis Tah, ibadah cik. Sok dapat tarosahan ieu mah. Motif anu sering dianggo selain tumbuhan pas aya kitu tina pan tadi flora tumbuhan. Flora, ya. Tina pauna aya. 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 Seseueurna tina pauna nu kumaha tapan seueur hewan teh. Aya hewan laut, hewan air, aya hewan darat. Ya. Nah, seseueurna kumaha tah Kang? Jadi motif. motif rata-rata anu nyambung jeung bunganya. Lingkungan. Bunga kan identik dengan kupu-kupu. Ya. Burung. Jadi ya itu kupu-kupu sareng burung seseurna. Ya. Jarang aya nu pasan gajah, nu kaeur itu tara lah, lonok tara. Teu aya gitu Kang peda gitu teh aya. Tapi emang cek urangnya, Ya, cek kumaha? pribadi urang. Kenapa payung gelis ini kebanyakan motifnya flora dibandingkan fauna? Kalaupun ada fauna tadi paling itu kupu. Jarang kan aya nu pesan gambar bagong gitu naon itu. Jarang. Kunaon bisa siga gitu? Karena setiap karya itu pasti itu merupakan hasil dari respon akan lingkungan. Jadi seniman teh baheula lamun rek barang jieun teh pasti ngerespon lingkunganana. Nah, kulantaran baheula di urang jauh ka laut, Ya. nya pasti moal mungkin ujug-ujug ngagambal kerang
pasti we nu aya di lingkunganana. Misalkan teh bunga-bungaan, kan ari bunga mah di mana ge aya. Nah, termasuk kunaon misalkan teh teu gambar gajah, dari Tasik mah gajah teh baheula ge. Mata geus pasti we nu aya gitu. Jadi setiap seniman itu dia membuat karya pasti hasil dari respon akan lingkungan. Misalkan suling, kunaon di Sunda mah suling teh misalkan ku naon? Awi. Ku awi. Henteu ku beusi, da baheula di urang lobana awi. Gitu. Gitu Pak. Tah gitu Tah, penjelasan. Laras pisan. Kartos Kang. Darasnya, Ya, kangarinya. laras pisan gitu. Tah siga gitu euy. Naon deui sok nanya deui maneh? Eta. Hubungi. Tah ieu intina Iya nu ditemuan ku urang. Ieu nu ditangguhan teh. Jadi obrolan Iya, selesai jam kepentingna leuwih teh ya. ieu intina mah. Iya. iya penting nanya. Jadi pami saha wae nu mereugeun payung geulis nya. Ya. Tiasa ngehubungi payung geulis Sanggar Kinanti ya. Alamatna di Jalan Cisumur ya. Jalan Cisumur, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kaolu, Kota Tasikmalaya. Payung geulis Sanggar Kinanti anu gaduhna namina Cep Eri Aksa Heriadi. Eta ku hayang dicepkeun. Facebook ya. Pancep. Dari Ari KTP mah Eri Heriadi. Maha. Tapi aya Eri Aksa Heriadi. Ai aksa ti mana? Brand, Aksa mah Peru. Terang-terang kunaon make aya aksanya. Itu sebelum karena seni rupa. Jadi pas karena musik waktu itu di Jakarta pas lagu nu abdi kanggo nya dina album. Cek bapak nasi Rudi teh. Saya si Eri apa sih? Yang ingat si Rudi, iya Aksa Jaya sana rumahnya. Oh, tina alamat. Ya. Jadi gitu nya. Nah, ditulislah dina album tanya ciptaan Eri Aksa nya. Nah, setelah itu pas ninggal album, aduh, aya ciptaan saya. Terus di gedung kesenian dibahas jeung Kang Acep. Ya. Kang Acep jam-jam. Nuhun Kang Acepnya. Aduh. Jadi Kang Acep itu hampir setiap seniman itu diganti ngaranna. Jadi ada diganti, ditambah ya. Ditambah, ya. Ditambah jadi nama komersil. Kang Acep aduh saya jadi Eri Aksa dina ieu dina albumnya. Ya. Dina album ieu lagu ciptaan Eri Aksa. Geus alus cenah. Komersil Eri Aksa. Nah, jadi ceritana gitu nya. Aya Eri Aksa teh gara-gara dina album. Nah sampai ka ayeuna alhamdulillah itunya Jadi ciri khas. Ciri khas gitu ya. ya. Karena tapi anu orang Cisumur sanes Aksa jadi. Lalandian mencek Lalandian. Lalandian. Sama dia ya sakedap deui ge. Sering we jeung Kang Acep pasti diganti namana. Ya. Sesenengan bisa kedap. Kan acan urang mah. Acan tah. Acan urang. Mungkin beureun tahun-tahun hareup maduka gitu nya. Cepi kerikil. Alah Kang. Gitulah. Kang Andi, euy deui ye. Kapayun cik manawi bakal aya inovasi siga kumaha deui dina dunia pencak silat atau urang mah resep teh yang nyebut nanti dunia persilatan gitu nu aya di Tasik khususnya di SPS. Abdi hoyong mengemas secara visualnya. Jadi karena di Nusanes mah tos mungkin banyak lah ya, Ya. Nah, khususnya di Tasik abdi hoyong mengemas pencak payung ieu teh jadi suguhan ketika aya tamu ka Tasik naon rek disuguhkeun gitu nya. Ya. Karena tak ieu aya pencak payung anu memang dikemas secara modern. Terus. Jadi bukan menghilangkan jati diri gitu ya ataupun identitas. Karena identik pencak itu di saat tet itu gitu, pencak. ya. Nah, jadi untuk kedepannya abdi insyaallah bade mengemas pencapayung ieu hoyong secara visual terus musik oge mungkin kontemporer. Kontemporer. Oh, Eta tah. Tah ieu acan aya ieu silat kontemporer di urang teh. Kontemporer. Ya. Itu Pada di rojong ya. musik secara kontemporer, tampilan oge berkolaborasi teater, sajak, Yang tari, ngawih kontemporer. naon itulah. Ya. Untuk menampilkan bahwa silat teh lain ngan saukur latihan di saung, latihan Ya. di lapang, latihan, tapi silat kudu dikemas naon teh lebih
silat tradisi khususnya Ya. silat tradisi lebih dikemas secara eksklusif sangkan genjet merasa tertarik Tah, ke latihan eta. silat tradisi Ya, ya, gitu. Gitu. Jadi namihan cik mang. namihannya Mangga. saur Kang Adi tadi aya namina pencak payung Payung. tah eta luar biasanya Ya. ide Kang Adi ternyata ketika Kang Adi punya ide konsultasi tah Nah, Ya. di ajeuna Abdi, support payungna. Oh, eta teh dia. Aya Dia support Oh. payungna. Berarti teh nyalahannya. Ari Sugan teh apalnya Ya. Ang Cepi teh Ya. sareng saha tadi teh sareng Kang Andi Mohon. kala teh bawa nggak bahas pencak payungnya jadi kebetulan aya na pencak payung hasil kolaborasi Kang Adi dan Abdi SPS dan Kinanti. Nah, ya. Eta teh. Jadi kolaborasi antara SPS dengan Sanggar Kinanti terjadilah yang namanya pencak payung. Payung. Terjadilah. Terjadilah. Nah ya ide Kang Andi nya. Tapi tetap Kang Andi tak bagus nagenya. Ya. Non diskusi. Ya. Kumaha ieu payung Ya. lamun dikieukeun. Ya. Saya sangat support pisannya. Ya. Aduh alhamdulillah. Oke lah kita kolaborasi ya. Ya. Kolaborasi dengan karakter silatnya dengan karakter payung. Ya. Dibuatlah skenario waktu itunya. Itu 2 tahun ke belakang dah Ya, ya. ya. 2 tahun ke belakang Kang Andi teh Berapa memperjuangkan tahun, Mbak? 2022. 2022 nya. Ya. Tahun tuh 3 nya. tahun. Waktu itunya yang Kang Andi. Tapi kan ternyata baru tahun 2025. kemarinnya. Ya. Ya. Nah, jadi gitu ceritanya. Iya mungkin kebetulan atau emang kala Teu tim kreatif tapi mata apaleur eta teh. ngahaja tuh ya teh dipertemukan kieu ngahaja tuh. Henteu tengah aja. Kieu Tengah aja. ngahaja nya. Ari pikiran beureun ngahaja nya pada aya pencak payung nya. Silat yang pencak payung itu bawa tadinya kadinya nya. Ya. Kadinya. Padahal mah eta teh henteu. Dabi Ya. mah gaduh tim kreatif tapi teu kreatif geuning. Ya. Nah jadi Neng, cerita anak ulah itu. diberen tulak, Neng. Nah, kunaon support pisan saya nya ngedukung pisan Ya, karena iya ya. karena emang silat teh warisan budaya Ya. nya. Silat perlu Ya. non tadi tanya supaya silat teh kelestarian budaya terjaga Ya. nya, terjaga terus ada regenerasi dan bagaimana supaya tadi dicintai oleh generasi Gen Z ya terjadilah ada inovasi ya. Ya. Inovasi kita nyelesaikan ya orang banyak beres. inovasi oh coba ya silat teh ulahannya kan identik dengan keras ya sesuatu permainan Ya. yang mengandalkan fisik ya. Betul. Tiba-tiba ini ada payung gelis itu kan identik dengan kelembutan Lembut gitu ya. lembut Ya, ya. ya. Nah didinya lah keunikan anaknya Ya. gerakan silat tapi dikemas sedemikian supaya ada nilai lembutnya. Halus gitu. Nah, halus. Itu kan jadi satu terobosan yang luar biasa. Ya betul, harusnya pemerintah itu mengapresiasi lah ya. Ya. Dengan inovasi-inovasi Kang Ya, Adinya. Terus ya lah Boga acara bulanan oge angga di Siloka teh. Cik. Ke dina bulan Syawal da puasa mah urang teh moal gegembrungan wae nya. Ya, Ngaji heula puasa mah. urang ngaos heula. Oke bulan Syawal di Siloka Indihiang aya gentra loka nu kadua. Tangke di dinya kumaha Kang Andi sanggem teu saupamina eta pencapayung teh dipintonkeun. Prung. Geus. Jadi harus. atawa urang mah mikir teh bieu salewat rada liar euy. Kumaha da bubuhan ningali abi na metereh ngalukisna. Jadi kayak Kang Eri ngalukis disabat ku budak ketuluy dipake penca. Halus sigana nya euy. Halus yang kabina-bina. Bisa eta teh tah. Kang Eri engke dina gentra loka tiasa nya ngalukisnya tapi heung ageung payungna teh. Nah, gitu. Tangke Ya. waragana urang pikiran. Ah, piraku we atuh. Bisa gitunya. Jadi ketika aya anu performnya Ya. silat, nah
abdi ngalukis. background nanti ngalukisnya. Silat beres, ngalukis beres gitu. Ah, Ya. gitu. Didinya Kang Japi Nah, teh kumaha? urang pikirannya. Ya. Maksudnya teh pencapayung itu kaluarna ti ide-ide anu naon teh kaum rebahan gitunya. Betul. Udang sare, udun, ngopi, Ya. ngalamun, beunghar henteu, gelo heueuh. Benar, teh Tuh, benar. Jadi terinspirasi bikin pencapayung teh. Jadi ngobrol ke tukang payung. Ya. Akhirnya ngobrol. Oh, geus sinkron. Ya. Balik deui ngobrol jeung Mang Orok karena manehana nama ahli naon? Pementasan gitu ya. Ahli pementasan, sastra, teater, ngobrol jeung Mang Orok akhirnya muncullah inspirasi nyeun skenerana kieu mulang deui. Beureum deui, ngopi deui, wudu deui. Ya. Kapikir indit deui. Ini deui. Alhamdulillah. Urang nyieun ieu mah lamun aya umur sarerea nya. Ya. Urang nyieun tampilan antara pencapayung, silat, payung, anu sastra, maca Ya, sajakna, maca sajak. anu dikirna masing-masing tapi dalam satu tampilan. Tah, Anu dikir. Hilah. Ya. Anu maca sajak. Sajak. Payung, ngalukis payung, Ya. nu penca-penca, anu nabeuh-nabeuh, nu burung-burung lulumpatan di jalan. Eta lah. Pokoknya mah catatnya engke Sawal, iya Kang Eri, Kang Andi, murang kalihna engke TSPS bakal midang. Urang gusur, Kolaborasi. Urang gusur kabeh. urang suntrungkeun. Nya, urang hiras. Ya. Ulah urang wae nu dihiras teh. payun Kang Andi Ya. Jadi kagok promosi payungnya. Sok lah. Iya. Bahwa saya pribadi atau Sanggar Kinanti betul-betul serius dina payung. Ya. Bukan hanya ikut pameran dan sebagainya, event-event gitunya, tapi musiknya juga ada. Musik payung. Bukan terbukti karena dulu basicnya tina musiknya. Ya. Gitu. Jadi bisa terpercaya lain musisi bahula tahun zaman baheula. Ayeuna orang buktikan bahwa saya membuat lagu. Eta lagu khusus payung geulis. Ya. Lirikna sayeuna teh itu edukatif sekali nya. Ya. Aya dina lirikna teh aya bagian-bagian proses pembuatan payung. Ya. Contoh omyok, kuncung, rarawat, malintang nya gitu. Da dina ieu kayak diterangkeun ya. Ya, Mana omyok, mana kuncung, mana malintang, mana rarawatnya. Gagang, bola-bola dan sebagainya. Tak aya lirikna dina lagu eta. Atos ka dinas terkait ka pemerintah sudah eta teh nya payung. Tapi teu ngarespon keun we teu naon. Da Ya. aing mah aing we kitu nya. Ya. Betul lah. Kan tidak kumanya teu kudu Ya. diapresiasikan, cukup masyarakat yang mengapresiasinya. Ya. Yang jelas saya sudah mencintai payung, terbukti dengan karya payungnya dan dengan laguna oge. Atos Ya. dianggo lagu abdi harita basa senam payung 1000 senam payung guru-guru PAUD ya. Guru PAUD tahun kamari senam payung ya. Senam Jadi lagu ieu untuk senam payung tiasa bisa jadi bisa apapun payung itu ya. Ya. Eta tadi antarana engke sok pilih bade ieu heula nyanyi heula atau naon heula engke ieu nya laguna nya. Lirikna diantarana dina repna lis payung gelis dilukis di memanis dugi kaluis lis payung gelis eta neng repna neng ya. Bait pertamana orang Sunda katelahna loba gaya sok sepian Cik sok angga. teu naon ieu teh neng sarangannya apal teh nya neng bait pertama heula nya Sok. ulah ujian aing. Sok. orang orang Sunda katelahna loba gaya orang Sunda berarti kurang tingginya sok orang Sunda katelahna loba gaya orang Sunda kamasur loba kabisa sok sakitunya Balik ade. ngara pasnya. Orang sok kesuling
Nah, katalah na loba gaya orang Sunda kamasur loba kabisa payung gelis nyata salah sahijina kalengkepan moda wanoja baheula orang Sunda katelahna loba gaya orang Sunda kamasur loba kabisa payung gelis nyata salah sahijina kalengkepan mode wanoja baheula Eta euy. acan repna klimakna Acan, ya repna acan. Waka-waka geus atuh. itu baru ya nanya berarti bahwa saya itu betul-betul serius di payung gelis Eta teh terus terbukti. direkam lagu teh Acan Kang Eri. Hah? Eta laguna terus direkam teh Acan. atos aya dina ieu tapi tacan launching karena anu nyanyina kakara ku abdinya gitu tacan lah nya jadi cek kasarna mah nungguan sponsor mudah-mudahan ku bos Siloka Ya. nah dia ya, mudah-mudahan. bos Silokanya mudah-mudahan ieu karena lagu ngajanya buat lagu ieu selain dari liriknya edukasi Ya. terus bahwa payung itu ternyata bisa ya dikolaborasikan nantina bisa jang tari payung jang senam payung dan Ya. apapun kota Tasik punya Ciri khas. lagu payung gelis khususnya ciptaan si Eri ya. Ya. Jadi aya maresna payung gelis teh. Ya. Kan nanya kana sampai ke ayeuna tacan aya responnya Ya. teu naon lah Tenang, Acan. doakeun we abdi gaduh milik nyeun Iya. atas saya ya. Penyanyian atas saya neng sok neng nu tadi neng Cik Orang Sunda sok. loba gaya Ya. orang Sunda kamasur loba kabisa payung gelis nyata salah sahijina kalengkepan mode wanoja baheula 2, 3 orang Sunda gaya orang Sunda kamasur loba kabisa payung gelis nyata salah sahijina kalengkepan mode wanoja baheula payung gelis Repna eta teh. Gitu. Raos Nah, gitu. jadi kurang lebih gitunya mudah-mudahan ku ayana acara ieu nya acara di Siloka ieu ngajadikeun kumanya Wasilah. edukasi wasilahnya ka masyarakat ataupun ka pemerintahnya Terus. bahwa payung dan silat itu dua kumanya dua budaya Ya. budaya itu sudah jadi warisan budayanya anu kelestarianna kudu dijaga pisan Ya. karena lamun teu dijaga atau lamun diantep gitu wae ya mungkin contoh payung gelis tinggal ngaran seperti produk-produk yang lain Ya. 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 Ya, Ya. ayalah diantaranya kolom gelis lah ya. Kolom gelis dulu itu ratusan ya pengrajin, tapi sekarang hanya bisa dihitung jari. jari, ya. Kunaon beberapa faktornya. Tah, payung gelis tidak ingin nasibnya seperti Ya. itu, ya, Ya. seperti non ikon-ikon produk-produk ikon kota Tasikmalaya seperti itu. Ya, ya. Gitulah ya inti nama. Jadi kami mungkin sebagai pengrajin, ya, pengrajin payung gelis, segala daya upaya supaya kelestariannya tetap terjaga. Ya. Gitu nya ngandinya. Satekah polanya. Tah, Satekah pola. Satekah pola. Ya. Cik. Kayak ge aya lah Ya. pesan kanggo masyarakat sareng pemerintahnya terakhir. Ya. Terakhir eta mah ayeuna urang dawuhkeun lah ti Kang Andi ya. Kumaha ka para nonoman ka sadayana anu gaduh kawijakan. Pangpangna kan ieu teh pencak silat teh nya mohon. adiluhung pisan. Jelas atuh. Tah hoyong ngadangu kumaha Kang Andi kanggo sadayana wargi-wargi urang di Tasik.
Baik. sanes ngamabatahan ngojay kamari pangintennya da Mari mata teh sang mari mah tos teh Ya. ngojay sanes mabatahan naik ka monyet pangintennya Mohon. nyet punten Bari ngalir punten kenang. sanes abi mah Kade lain panginten kadinya. Guyon. maksud teh ulah eureun dina miara seni budaya khususnya pencak silat tradisi pangintennya Ya. lain abdi naon teu resep sakumna budaya abdi resep sakumna seni budaya nu aya di Kasunan abdi resep panginten abdi umajak ka sadayana wargi panginten hayu urang piara hayu urang rumat sabab dina pencak silat tradisi aya nu katelah wiraga wirasa wirahma Nah, Ya. wiraga usik gerak raga anu kudu memang kuat jasmani Ya. wirasa rasa antara urang jeung nu ngagerakeun kudu eling kudu nyaring bahwa urang gerak digerakeun urang usik diusik Usikeun. Ya. wirahma antara wirasa jeung wiraga singa wirahma ngarah luyu lempang lelempangan antara wiraga jeung wirasa Sing saluyu gitunya. sing saluyu sauyunan. Ya. sing saluyu sabab lamun wiraga jeung wirasa teu saluyu teu ngawirahma patoja iya Patoja akhirna lelempangan di jalan make kolor tak gitu akhirna abdi moal eureun sok sanajan naon tidak ada lagor yang harapan generasi anu memang hese hese keur teuleum kana budaya tradisional gitu Betul. tah berinovasi terus kumaha ngajak hayu makana dirinya meureun abdi umajak kasadaya unsur baik itu pemerintah keluarga orang tua masyarakat ulah era keur miara keur ngamumule nu ngaranna budaya sorangan Ya. sabab moal aya zaman kiwari lamun moal aya zaman kiwari lamun eueuh bihari Ya, leres. moal aya urang lamun eueuh kolot Ya. nya kitu teh budaya lamun ku urang teu dipiara ti ayeuna isu pasti leungit Leungit. Ya. tah aplikasina ngamumule ulah ngagedekeun nu geus gede Ya. nu aya kumaha carana sangka netes Ya. gitu oge nitip oge ka para pengambil kebijakan naon pupuhu pemerintahan Ya. hiji budaya sebagai naon teh paku lah nya Ya. sabab hiji negara leungit budaya nak leungit atuh Terus budaya mah. tah Ya. gitu oge khususnya di daerah di Tasik gitunya Ya. tolong budaya ini lain kudu diprioritaskan Ya. lain kudu diprioritaskan tapi kudu dipentingkan itu Ya. minimal atuh pencak silat tradisi Ayakeun nu ngabulan. iji dikasih luang lebih luas Tah, kedua eta. minimal sabab lamun henteu ti dini pasti kapitri Lain. Maksud ini teh ti leuletik eta teh eta. lamun Ya. teu ti usia dini Ya. itu beuki gede beuki hese Atuh usia dini mah sabaraha he? Sabaraha tahun ayeuna? Usia dini mah 18 tahun. lamun teu ti dini kapitri asa ulah kacacang we ulah betul ulah sama kalau teuing tah jadi minimal abdi miharep pisan para kebijakan mewajibkan apapun jaipongan itu dijadikan ulangan saukur sok dieskulkeun Ya. ngaran dieskulkeun mah aya nu daek heug aya nu embung kumaha Arep we gitu nya. tapi Ya. coba diwajibkeun contoh punten abdi beberapa kali ningali di Bali mah nepikeun ka dewasa wajib kudu bisa Ya. ayeuna diurang kan da ku saya ge difasilitasi Ya. ku saya ge difasilitasi sok tiap sekolah SD ngayakeun tapi eueuh
Budak SD kudu wajib bisa diajar bahasa Sunda. Ya. Budak SD wajib kudu diajar pencak silat tradisi di samping pencak silat prestasi. Ya. Ya, kudu wajib diajari jempongan. Kudu diwajibkan. Da budak mah teu dipaksa mah moal jadi kebiasaan. Ya. Makanya ku mimitina dipaksa diwajibkan ku para pengambil kebijakan. Insya Allah budaya ieu moal leungit. Ulah ngagedekeun nu geus gede. Contoh leutik ayeuna. Oh, orang mempertahankan payung gelis. Ngagedekeun Kang Eri Aksa. Ya. Da Kang Eri Aksa mah teu digedekeun geus gede sorangan. Ya. Dengan branding aksana, ya. dengan branding manehanana, tapi kumaha carana? Lamun geus eueuh Kang Eri Aksa arek saha? Tah eta. Eri Aksa selanjutna. Ya. Ku kituna buka ruang sangkan generasi Meregenerasi. dini leuwih resep nyieun payungna, ngalukis payungna, kitu oge silat. Ya. Kitu oge silat. Kumaha carana generasi anu memang karak pucung hul sirung lebih resep karena seni tradisinya. Ya. Karena lamun teu ti usia dini ti PAUD ti SD abdi miharep diwajibkan ti PAUD terutama SD itu sangat riskan. Ya. Karena teu budak ayeuna di SD keneh wae geus loba korban game online, Ya. judi online. Ya. Makanya Kang Cepi di Ya. abdi mah di Padepokan di Padayungan. Asup ka Padepokan Teu meunang. HP. Ya. Nah, terus didinya abdi nyurupkeun oge wirasa. Ya. Wirasa bahwa urang sing inget kan ngusikeunana. Ya. Urang malik gerak sing inget kan ngagerakeunan. Makana alhamdulillah di abdi mah latihan jam 4 break maghrib sampaikeun ka isya wajib wayahna ngaos. Ya. Makana lamun abdi mah rek ngiluhungku latihan moal ngaji meuning keneh ulah latihan. Ya. Ya. Meuning keneh ulah latihan. Ya. Sabab lamun teu diparengan silat ku si ruhaniyah Ya. Akhlak katanya. akhlak Ya. Ya. karena kaluhungan itu lamun teu dibarengan ku eta jumawa jadina. Ya. Itu pengintan Kang Cep naon saalit hoyong gitu. Makanya enjing tanggal 15 teh urang bedah Ya. cing tindak Cing. lanjut legislatif jeung Urang eksekutif. leuwih jeroan Urang kayaknya. leuwih jeroan Oke, Kang Cep. eta euy. Oke, Kang Eri kumaha? Naon teh? Closing statement. Nah, eta mangga Kang Eri. Closing heula atau nyanyi heula? Nyanyi heula teh langkung. Closing heula nyanyi heula atau closing heula? Closing heula lah. Kayak urang beberebetan ngalagu. Closing tos tadi ku Kang Andinya Ya. secara filosofi dan sebagainya. Ya. Iya mah hanya harapan ya. Nah, cing harapan. Harapan saya sebagai pengrajin salah satu ikon Kota Tasikmalaya Ya. dan salah satu warisan budaya tak benda Jawa Baratnya. Ya. Ini harapannya. Ya. Karena seueur anu sok naros. Naon harapanna sih? Kahiji harapanna itu mah bade pemerintah ya. Bade dinas terkait, bade pengusaha atau apapun ya. Harapanna supaya kelestarianana kami sebagai para Pengrajin. bukan para seniman, Ya. para pengrajinnya orang tanya para pelaku budaya lah nya, Ya. cek gaya nama gitu. Supaya tetap kami eksis, berproduksi nya gitu. Pertama event. Jadi sering-seringlah membuat acara atau event-event ya. Ya. Itu kan ya. Dimana dengan aya event otomatis lahnya promosi segala macamnya Ya. itu nya. Eta event. Pertama eta event. Kedua anu paling penting nanya, paling pentingna ya baik ke pemerintah atau dinas-dinas atau siapapun ya masyarakat. Setelah event itu bela ada beli. Nah, Jadi produk kami baik itu apapun itunya produk kami khususnya payung gelis dibela ya. ku pemerintah teh atau ku Ya. masyarakat atau ku siapapun dibela berarti lamun ngabela mah diperjuangkan tah promosi ya promosi wah segala macam publikasi segala macam dibela kan etanya segala macam lah dibela terakhir anu penting Dibeli eta. jadi kalimat intina aya dua bela beli nya
Jadi itu dibela terus dibeli. Ya, intinya dibeli. Otomatis selama dibeli kami tetap berproduksi. Kenapa? Kalau berproduksi otomatis kelestarianna kajaga da terus we berproduksinya gitu. Jadi hiji pesan teh nya eta bela beli 2 kalimat da. Bela beli tos we eta. Bela dan beli. Ya, geus lah gitu geuninganan. Ya, karena payung ini kan komoditas. Ya. Selain ikon budaya, Kota Tasik juga sebagai komoditas yang ya pasarnya harus semakin tinggi, harus semakin luas, harus semakin besar gitu. Kang Andi, Kang Eri hatur nuhun pisan parantos ngersakakeun sumping. Sami-sami Kang Capi. Apunten tina sabudaya kalepatan. Sami-sami. Teh saropan barudak abdi mah. Sami-sami Kang Capi ngaturkeun nuhun tiasa di angken di Siloka. Oke, Kak Kopi Siloka hatur nuhun tos masihan ruang kangge edukasinya. Siap. Asli abdi reus Siloka luar biasa tiasa masihan ruang kangge ngobrol tapi ngobrolna sanes ngobrol hampang Ya. berfaedah nah, gitu. Edukatif lah. Edukatif cenah. Abdi reus para nonoman anu memang cinta karena budaya ngajentreng atau reus keren Kang Cepi. Lanjut kongres ayeuna episode katelu mudah-mudahan nepikeun ka episode 880. Amin. Lanjut kongres luar biasa Siloka mantap. Siap. Nanti bagian tanggal 14 kita main ke Kang Andi ya. Jangan lupa kalian, walaupun nanti itu di amplopan urang mendatang we anger. Mohon. Urang kontrol we. Ya. Soalnya aya peda di situ. Oh ya peda. Mohon. Aya peda. Kang Andi diteraskeun ke di belakang lagi. Gitu. Ya. Bisa aya nu bade ngalukis payung geus sok mengaya waktu. Silakan. Ingin berekspresi silakan. Chatna aya tah, koasna aya. Kalau dalam berkesenian kita itu sudah tidak aneh. Ketika misalkan kelompok saya punya event beryak teh. Ya. Aya kelompok batur nu boga event beryak. Jadi dina kesenian mah urang teh aya nomenklatur. Mana dulur, mana kolot, mana dulur, mana batur. Ya. Lamun abi Kakang Andi itu geus ngarasa kolot. Matak maneh kudu kitu sia teh enggak? Ya. Nya Mohon sing leuwih janglar hirup teh. Mohon. Tos ti payun dihirasna abi. Ya. Gitu. Tos ti payun dihiras. Tos ti payun ya. Pokoknya terima kasih ya umat-umat kongres dimanapun berada, dan sekali lagi untuk para pelaku UMKM yang ingin mempromosikan produknya secara gratis bisa langsung kirimkan produknya ke Kopi Siloka Lab Jalan Insinyur Haji Juanda setiap hari Minggu. Nanti kita promosikan di kongres setiap malam Senin. Ya. Sakitu nu kapi atur cepangga. Ya. Atur nuhun akang-akang sadayana. Sakitu nu kapi atur can sampurasun.